Wilujeng enjing pamirsa, pendak deui sareng abdi Adi Aril Saputra dina acara Warta dinten ieu. Di handap ieu aya informasi panganyarna ti Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Beredar hiji video nu nembongkeun mobil ambulan keur diderek ku kendaraan milik Polresta Pati anu viral di media sosial sarta jadi bahan obrolan masyarakat. Ieu cuplikan kajadianana. Dina video eta katingali ambulan dibawa ku aparat kapolisian nepi ka ngabalukarkeun rupa-rupa tanggapan ti warga jeung netizen. Kajadian ieu narik perhatian publik, sabab ambulan mangrupakan kendaraan pikeun layanan darurat jeung kamanusiaan. Sababaraha warga naroskeun alasan naha ambulan eta diderek, sedangkan pihak sajen nyebutkeun yen tindakan aparat digawe pikeun ngajaga ketertiban umum di sabeudeureuh lokasi. Dipika nyaho yen samemehna ambulan eta dipake minangka posko aksi dihareupeun Polresta Pati. Ayeuna eta posko disebut ngaganggu lalu lintas jeung kagiatan warga. Kaasup murid sakola di sabeudeureuh eta tempat. Nepi ka ayeuna masyarakat masih nungguan katerangan resmi ngeunaan kronologi lengkap jeung alasan penderekan ambulan eta sangkan teu nimbulkeun kasalahpahaman di tengah masyarakat. Sakitu warta dinten ieu, hatur nuhun kahana paratosanana dugi ka pendak deui dina warta salajengna.